Harampang kieu awak teh ngeunah bener si dukun teh, harampang kieu awak ngeunah, ningali jangkauan heula. Ieu teh jangkauan teh geus aya, andikan rilisan kabuka, rek ka si dukun ieu nanyakeun Suganda leuwih alus ayeuna mah. Sampurasun, Mbah, damang Mbah. Ampes. Duduk. Sehat, Mah. Kieu we Bapak. Eksim. Di Malaya cek, Mah. Aduh, berguming. Naon deui atuh? Lain, Mah, ieu teh. Ieu teh hadiah banyak. Awak harus jaga, Mah. Nah, gitu. Terus kumaha? Sangat iya, Mah. Kami berusaha, Mah, usaha kena belajar online, Mah, cari dana. Nah, iya. Wah, masa iya, Bah. Cari tanah, Bah, ieu teh Facebook, Bah. Terus ari si Abah hafal teh dah. Ieu, Bang. Ieu teh ari fitur postingan geus kabuka, Bah, ya. Heeh. Geus dimonet, Bah. Terus ngan iklan real can kabuka kumaha, Bah, sugan Abah. Apal gitu cara ngubarana ieu. Kira ku aya ngubaran awak bisa, Bah, ari ngubaran mikir teu bisa, kudu bisa bener apal bisa Abah meureun, Bah. Lain emang kitu gituan teh aya duit. Aya, Bah, tah kieu, Bah. Nah, eta teh di tah ieu, Bah, lamun urang posting teh jadi duit, Bah, ieu teh. Jadi duit kitu. Jadi duit, Bah. Ngan ieu teh ari misalnya teh ari postingan, Bah, ngejadi duit. Ngan iklan ieu teh can jadi duit eta teh, Bah, kumaha sugan Abah bisa ieu mah ngubarana. Kayak rai. Bah mah teu nyaho atuh deh. Kumaha carana ieu mah carana. Nah, jadi Abah anu tatanya ka urang, geus aing anu jadi dukun.